mereka anak itu ya Allah ya Karim tadi goreng ngadu malila karena ada budak mojomek kita mojomek lagi mati lah kek dosa mek ngadu kakak Allah dah jauh kita budak ya Allah ya Karim jamaah sadayana tina ieu wengi teh panginten urang dia teh takdim ka Gusti Rasul pedah Gusti Rasul dilahirkeun di dalam sejarah anu masyhur dalam sejarah anu kuat yaitu sasi Rabiul Awal tanggalna 12 Aprilna taunna 507 hiji dina tanggalna 20 ieu Gusti Rasul teh Cimpuring pada nawas ka ibu adik sadayana Nabi sabaraha hiji bu? Hah? Saudara 125 Nabi eta juga ketarikna terima kasih hatur nuhun ngan salah Nabi itu 124.000 Nabi kata sok kalumihan ketemunan ayo koti mengalumihan dari contohnya di sholat subuh dari 3 rakaat cabokna kalumihan namun hari Nabi nyatanya jauh itu mulia diturunkan Allah diberi wahyu tapi terajak umat itu adalah Nabi ayah dari Nabinya Rasul sabar ibu Nabi sang Rasul sabar Bu, apa Bu? Nabi dan Rasul 313. Mau buku siapa? Lamun ngaji kieu teh kudu tak talikon. Apa teh tak talikon? Otak teuing mata jeung kokot. Otakna aya kana, teulingna dengekeun, matana plongkeun kosimot, kokotna tuliskeun. Lamun coba udah sekolah mah heuing tinggi and rating dah mau buat aing bahasa legenda apa scientific solving is the best kudu susu itu kubuinya ya Allah ya Karim 313 Nabi 124.000 nya Nabi nya Rasul 313 ayat deui Nabi sareng Rasul wajib hukumna dikanyahokeun sore hiji 20 hiji Nabi Ad 2 Nabi Id 3 Nabi N 4 Nabi Hud 5 Nabi So 6 Nabi Ibro 7 Nabi Ir terus 8 Nabi Ishak 8 Nabi Yakub 10 Nabi eta wajib dikanyahokeun mun bapak di dieu mun ibu di dieu canyaho hiji-hijina Nabi wah eta Nabi 25 isukan kapreng deui ku sakola dia doraka kamu tanya hiji-hijina nya doraka teh emang ngomongkeun batu nya doraka teh emang tukang servis tukang geser-geser wates-wates pikir lain kitu wae tah hukumna mata kudu apal terus dari Nabi dan Rasul yang 25 wajib diketahui ada juga Nabi dan Rasul nu disebutkan ulul azmi ayat sabariji beraja opa sabar ibu ayat 5 hiji Nabi Nuh 2 Nabi Ibrahim 3 Nabi Musa 4 Nabi Isa 5 Kanjeng Nabi Muhammad Nuh bergelar ku Allah Nabiullah Musa bergelar ku Allah Kalamullah Ibrahim bergelar ku Allah Khalilullah Nabi Isa bergelar ku Allah Ruhullah Nabi Muhammad bergelar ku Allah Habibullah ayat dari Nabi anu ngagaduhan syariat ayat genep diantawisna Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Adam asalna syariat nikah asalna kapungkur di zaman Nabi Adam adi dilajeng meunang terus deui Nabi Musa meunang kawin rek ratusan terus deui pas ayeuna kadieuna aya Nabi sareng Rasul
nu dibere kitab nyatane aya opat. Hiji Nabi naon Musa kitabna Toret, dua Nabi Daud kitabna Zabur, tilu Nabi Isa kitabna Injil, opat Al-Quran kitabna Kanjeng Nabi Muhammad kitabna Al-Quran. Satosna lahir Gusti Rasul wa ana syariatahu nasakhat jami'a sara'iil qadimati. Saknya syariat Kanjeng Nabi Muhammad nyalin kana sakabeh syariat nabi-nabi nu parantos diparayu. Padahal ceuk dina hadis qudsi khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Pertama Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad, ruhna Kanjeng Nabi Muhammad min nuri wajhi dari cahaya kami. Jadi sampai media alam dunia diciptakan, pertama Allah ciptakan adalah nurna Kanjeng Nabi Muhammad. Maka Rasulullah tahu awwalu ma khalaqallahu ruhi, pertama Allah ciptakan adalah ruh kami. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, pertama Allah ciptakan adalah cahaya kami. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-aql, pertama Allah ciptakan adalah akal. Parul muradu minha syai'un wahid wa huwal haqiqatul muhammadi. Nyatane nu opate adalah hakikat nama Kanjeng Nabi Muhammad. Saat Gusti Rasul lahir, maka dina Al-Quran qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Teman-teman datang karajil kabeh minallahi ti Gusti Allah nurun ayat wa huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nurun didinya Kanjeng Nabi Muhammad wa kitabun ayat Qur'anun kada sama Al-Quran mubinun anu pertela dohir pikeun pituduh urang sadaya. Alhamdulillah awal ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad. Dalam salawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, dalam salawatna Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Nya Nabi Muhammad teh nabi yang pertama Allah ciptakan, nya Nabi Muhammad teh yang nabi nu jadi panutup sakabeh nabi. Kata urang kudu ngararaji oke ka budak. Bahasa budak di mana? Di masjid kenal ke. Jadi Muhammad putra Abdullah pun ka budak teh. Lahir Gusti Rasul tanggal 12 sagala rupana dibejakeun ka saka budak-budak. Baik ieu mah di mana teh di masjid di mana? Di kamar teh budak teh patahan. Kalangkah jenengan Nabi mah buka dikit kamu dah bejakeun. Jadi pertama Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad. Alhamdulillah lahirlah Gusti Rasul anu matak nyalin sakabeh syariat-syariat. Nyatane syariat teh Al-Qur'an. Maka dirinya tidak disebutkan akal. Jamaah sadayana Gusti Rasul akal dijadikan mutiara nu aya di diri urang. Sabab Rasul amal jawahir anapun ari mutiara. Naon arba'atu jawahir, opat jawahir mutiara anu aya di diri manusia teh nyatane opat mutiara ngan kade nu opat ge bisa hilang di nu opat. Mana opat teh nomor kaidina amal jawahir mal aku anapun ari mutiara nu aya di diri manusia teh nyatane akal. Ibu boga akal tuh Bu? Hah? Jawab atuh boga akal tuh. Gaduh. Lamun aya urang dieu kawetan kaki dulu lelumpangan rek curah seuri papani jeung tihang listrik seuri terus deui teu ditiung make kolot begitu jelema naon? Jelema burung bogeun akal teu? Teu ari burung sok ditiung tara.
Namun ibu-ibu tara ditiup ari nu burung sok dimuan tara. Namun ibu-ibu tara ditiup Bapak ari nu burung sok dimuan tara. Mun Bapak dimuahan ari domba sok dimuan tara. Kalau Bapak dimuahan akal yang mutiara. Maka awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aql. Maka akal kuku Rasul dijieun mutiara dan ada arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam yujiluha arba'atu asya. Obat jawahir nu aya di jasad anak Adam ngan kaden obat isilang di obat nomor kahiji amal jawahiru pal akal nyatane akal anu disebutkeun mutiara anu berusaha ku Rasul. Maka akal anu mana akal anu diisi ku ilmu agama. Nu disebutkeun akal teh nurun fil qalbi yu'rafu bihil haqqu wal batil. Cahaya anu aya dina hate nu bisa ngaehokeun antara hak jeung batil itu akal. Akal nu mana? Akal anu diisi ku ilmu agama. Akal tak simpuling bari naros ari anu ngajar sholat di dieu saha? Hah? Kiai? Saha? Ibu saya ngajar sholat di dieu. Kiai, lamun akal ibu teu dieusian ku ilmu maka moal apal naon anu disebutkeun rukun sholat, naon anu disebutkeun syarat sholat, naon anu disebutkeun sunat abad, naon anu disebutkeun sunat hayat. Eta teh perlu urang teh ngaji akalna eusian ku ilmu agama. Saban jauh Syekh Abdullah anna ahadan lam yulad aliman teu aya hiji jelema anu lahir boga ilmu, tetapi wa innamal ilmu bita'alumi pasti bogana ilmu teh ku sabab ngaji. Patak sing dararaek ngajina, sing bener-bener ngajina, bener-bener ngupingkeunana. Sabab jelema anu bisa ngaji bakal bisa nganyahokeun mana salah, mana benar, mana halal, mana haram, mana makruh, mana sunat ku jalma anu ngararaji. Ku sabab ngaji jelema ilmu aya dina dirina. Wow, wedauhan Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Istifham ingkari ayat la yastawiyani. Bejakeun ku anjeun Muhammad jelema anu boga ilmu jeung nu teu boga ilmu moal sarua. Sarua teh jelema anu boga ilmu jeung teu boga ilmu. Tong boroni urusan akhirat, urusan dunia ini sesarua. Contoh ini urusan akhirat. Contoh nama kieu lah. Ayat di dia teh salat. Salat atau salat tarawih. Jeung imam teh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat tarawih imamna seperti itu kumaha jelema teu boga ilmu. Lah kacau we kacau. Kacau iman dia imam dia we kacau kacau. Ya. Kumaha jelema nu boga ilmu ngadenge imam seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek jelema nu boga ilmu cocok ya imam. Tetep hate simpuli. Namamu teh moal muparokoh mantap ieu nu buka. Cek jelema nu boga ilmu. Torojol deui aya imam hiji deui. Das 5 peuting pas imam nu kadua mah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oi. Macet jelema nu teu boga ilmu. Wah, mantap. Oh, ieu imam. Kumaha jelema nu boga ilmu barang kacau. Kacau di imam. Wah aya kan
jelema limaan abreka-abreka neangan taju anu naon anu salat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Katoy wae katoy kurang kamati gerak kawan berubah kalimat masing-masing gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Sawah itu Allah udah orang beng deui tanu limaan teh pas rek hanya kana taju dirawel ku batur wah Allah hanya beul nah no deh lu mah baca Fatihah pas rek hanya teh itu nah silai mah hanya tuh kieu mah eta rek karawe kuat aprak-aprak hanya anu imam anu kenceng bu hari tarawih sunat wajib Pak, hari tarawih sunat wajib. Hari baca Quran benar Fatihah wajib apakah sunat? Wajib. Dia mau buat gorehel waktu dia aku gorehel. Astagfirullah. Gorehel mah dia lima boy. Kamana itu imam kata gorehel lah. Ayo paling sabama pernah singkuring. Nganya ada yang paling banyak ke daerah nama. Eta maca Quran kuat ditamahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alam jadi bola bulan pakai ayat alam jadi bola bulan. Astagfirullah. Eta baca Allahu akbar. Alam jadi bola bulan bukan eta dina tahlil oge ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Eta mah wah yo. Bereng-berengan coba punah. Anal Quran al-azim wala ziyadat fi wala naqsu. Sanya Quran aku mah teu meunang Quran itu meunang ditambahkan. Atunya erek ka mana mun salat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Gawatil jamwa. Imamna burung deui pas waktu aliran teh nakara. Baca Allahu akbar. Allahu akbar. Allah ali mamumur gedegan kalau saya teman ada aliran we. Allahu akbar. Allahu akbar. Tah cek jelema anu boga ilmu mah ketika bismillahirrahmanirrahim eta teh aduh hate bayeung ya. Ari teu sakit. Sabab naon ye ahan ukur. Nu disebutkeun ahad. Madu maksurin, osru mamdudin, tamtid mendek ke panjang, panjang ke pendek, atau di lagu-lagu ngeyai pos karet. Siratan kata yakin ngaji teh kudu leutik, ana teh bere ilmu agama teh leutik. Geus Allah teh hese, sitolol. Sirotol ladina, sitolol kadina. Geus kolot hese. Katakeun budak, boga budak asup ka pesantren, asup ka lembaga pendidikan. Ulah sampekeun nyampekeun makmum anu ditukang pinter. Ketika imam salah bacaanana, ngabatalkeun kana salat ceuk makmum pinter. Iya imam batal salatna. Maka si makmum wajib pisah di imam, lamun teu pisah di imam batal salatna si makmum. Man lahana bil Fatihati lahna yuqaibu makna wajabat mubarokatuhu kalau taraka wajibah. Wajib pisahna si makmum teh. Kata imam teh kudu dites kabeneran mah. Teh ni mah gorehel gitu. Ya Allah ya Karim. Sok ayeuna contoh dari numpak kira-kira naon kana tahlil. Kana tahlil. Ya Allah, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Ada subhanallah. Benar teh sok ada tahlil subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Ada subhanallah. Eta naik subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Hil azim. Lain kudal. Zo nage al-azim Allah mahabu al-adim Allah mahabu adim Allah mahabu rupa-rupa hiji salah kata salah dina Al-Quran dina babaca dorok tu beda dorokna beda dina huruf Arab
abdi subhanallah astagfirullah hal ada astagfirullah hal ada tidak tahlil layak wallahu akan guna mu'alif kalimah Allah doakan lahat salah kade atau kemulumpatan ting kajian ting masih hidup di benar astagfirullahalazim astagfirullahalazim itu umpat kawiran Allahu akbar 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 alhamdulillah 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 banallah 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 eta headset itu dirobah ngomong geus boga gener geus boga gener yang disalahkeun da edan naon teh pada punya jeung aing sarua sada punya aya aing yo seperti ganuk siap guna kali sore nyaduk apa yang kayak yang nyalahnya kadewe benar mas ya benar karena tuh disalahkan muletik tuh gengsi pak gengsi seperti Jerman ditato ditato kayak awak ditato ada layak tekotok jengki ditato mah soknya ke kawasan lo ibu lamun layak tekotok nyeri tuh juga tuh kenapa sih itu jengkean kita kutai kotok Gusti Allah wah jengke ya Allah paling sabar aing make tato teuing di anting apa paling jeung kuburan anyar aku kita kok rebet kamari disimpuri yo saudara sebagai balik ke Banten tuh pakai lemon tato tuh namanya orang kobra di sana macan di dalam itu mana ekor buaya pakai lemon lah teh kuring ngadu pakai tato pakai lemon kuring ngadu ya ampun nak kieu tuh kan kita kemarin kejadian di puasa tato lemon buuk berumah kolor ngajilna kolor dirawi-rawi naik mobil bus utang ya Allah, ya kayu. Gimana kata dunia bro? Pakai tato sampai ke utah di dalamnya. Ya Allah, pakai tato lege kata pakai tato curi di antingan irung di celokan. Kata kenincak, papang jentai anjing luncak. Guru nama lu pakai tato, pakai anting irung di celok, papang jentai anjing leya. Lain luncak kebal. Ya Allah, karena kekecilan-kecilan ajengan karunya layan hulu jana mantasabah bil mar'ah wa mantasabah bil mual asup ka surga lalaki busuk nyerupaan ka awewe jelina di antingan irungna di tenokan beunna di bongkorongan kaleungeunna di gelangan sukuna di jenggean rebukna di beureumah pek leumpang siga ganggarangan paman tasabah dirinya awewe untuk nyupaan kalau laki deh kakek tuh ala demi mor anak buntur dan ngomong karena pakai kolor kalakuan besok molor bitis hidup apa pelor sidik-sidik ke siga gloh tuh ayo pakai rugi kata ini rumah ini ya pakai kuta kata pakai kuta orang saha jangan bobohkeun anak lain masalah bobohkeun anak orang aing mau bogoh ini tuh tinggali deui aki-aki wah bung eta mun ini cek lah atuh aki-aki mun ini pakai kutang kata aya geuningan dina laguna ini make tutrai morosot aki-aki kabi tahu piron tuh aki-aki mah kumeta mun ini pakai kutang susu peot di batosan bujur peot di garunggonia ka anak nawe kabel body rancang di dieu kutu metik motor bogi dia motor naon metik di toel lah awak lah yang sentuh dan tadi teh motor ngalieu toel mereka ngalieu ya Allah eta ini huntu metik
susu kempes di batokan, bujur kempes di garungonian, awakna geus layar sentuh, kahanapna kabel bodi nangolok, nah aku make legging nah. Aing legging, bawa HP kieu, bari TikTok, saya masih ting-ting, dijai masih ting-ting, ting-ting naon sia teh. Make utang ya, make utang harga 500.000 dipakai ku ini pas kalau Jumat di tangan ku aki-aki. Ma, aya naon nino utang, mana susu kaki anak. Jadi susu kan utang. Kayak ngomongin na TikTok, saya masih ting-ting. Ya Allah, ya Karim. Subhanallah wa bihamdi. Maka kembali dari kadek akal isi kuel dina sholat, kadek dina masalah sholat. Maka dina wiridan sing anca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yakin jelema nu boga ilmu, jeung teu boga ilmu urusan ibadah ge ku Allah geus beda disanghareukeun ka jelema deui geus dipanglupakeun. Ayeuna urusan dunia sok tingali jelema boga ilmu jeung teu boga ilmu. Oh, kafir medenaro. Ari kulit anu di desa Beruk sabaraha? Hah? Pak, tidak. Ari kulit mojokan sabaraha sabaraha? 50.000 di jam sabaraha? Hah? Ini digawe jam sabaraha? Jam 7, jam 7, jam 8, jam 8, jam 10, jam 11, jam 12, 5 jam. 5 jam dibayar sabaraha? 50. Masya Allah, kul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Air la yastawiyani. Teu sarua jelema boga ilmu jeung teu boga ilmu. Mojokan 5 jam 50.000, aing di desa jam sabaraha? Goblok sudah 50.000. Ya Allah, ya Karim. Jangan nontonkeun ka berilmu heula supaya darek ngaji. Sok tokokeun ka jelema teu boga ilmu mah edan hayang tahu teh. Ilmu ulah ka asa. Aing mah sajam asa ge dina dus. Ye. Matak naik teu dingana. Dina ieu dina jomet. Jomet apa tuh jomet? Kejo sang. Disebutna manakib itu mah jaga. Masyarakat genepan pakai samping, pakai sorban, pakai BHS. Kiai mah sarua samping sorban BHS. Ngajajar kiai hiji masyarakat genepan ajajar kalau teh sebogana kumaha ka kiaina lu rokok sabungkus eta nu genepan rokokna gelas anu paling karunya sok rokokna gelas bari 5 lamun dia mah genepan rokok 5 kabagian jadi gini eta balik tina jomet sisiku goblok nah itu goblok bangsa ini dia hasun goblok naon. Oh siapa mana kayak ngarokok aing kedua tuh kan ari rokok nangan 5. Oh kayak saya senot itu aing balik nate ka kapas ya kumaha kiai eta sabungkus karesepna teh samsu beres samsu karesepna sampurnami beres sampurnami karesepna super beres super eta teh beres teh pas balik da kiai mah daging sakantong bihun sakantong buncis sakantong, sanu sakantong, dibeda-bedakan. Edan bodoh, daging bihun buncis diulang ke sakantong. Beres. Kiai madu di sakantong. Beres deh sakantong eta pas bade kuih teh salaman, ayat tilama. Pak Kiai hatur rumahnya. Ya, tah lamun teu diberek kiai tos kitu teh yo, mun teu diberek eta teh bakal ngalungkeun adat kiai teh bakal kurang kieu. Sabab keluar jasna naik, wios aja mah. Wios kakak nyai wios sabaruk ngasupkeun duit kana pesak padahal jas naik. Wios. Ya Allah, ngan kade kiai ku takabur lamun takabur mah ku Allah didedetkeun. Aya kajadian, tah liu. Oh masyarakat marebu kiai, marek kita amplop tuh. Kalau dia marebu kiai amplop, cuma kiai berapa mana? Marebu dulu kayak aing amplop beli amplop. Pas mudik, berapa mana? Marebu, aing amplop. Maka menjadi kiai kayak amplop.
Aku nyata aku aing teh tahu pesantren ya asro genep. Aing pakai tahlil siapa 5.000 aing mah amplop edan ka kabur kiai balik ke aing Indonesia cik ka kasar tah duit ladang tahlil pasti buka majikanana 5.000 salah. Ya Allah ya Karim. Eta cenah dengan merentuk Pacek ayat tadi tersarua anu gaya punya bodoh mah tersarua anu bodoh mah 5.000 ajengan mah 5.500 dah ada amplop nah 500 dah segera tersarua maka kudu ngararaji sok tingali Pak jalan anu boga ilmu apa teh Syekh Muhi pamijahan waliullah ilmuna badak sok bapak datang kali itu eta mah di ditu teh kieu apa di juru La ilaha illallah sabus tidinya deui Pak tolong deui sabus deui La ilaha illallah La ilaha illallah eta jelema anu maca zikir ka Syekh Muhi dipanggil teh ku Syekh Muhi dia anak tuh Pak entah terus datang ke itu diberi duit tuh entah tapi dengan ilmu lah jelema daratan ka pamijahan macakeun la ilaha illallah mublak yuk la ilaha illallah emal ujamahna la ilaha illallah beres tasabus datang deui sabus ti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tuh ekulik mah susu pada ieu teh beda jeung susu ibu ari susu ibu mah praktis dan demokratis praktisna di mana wae saja di mana wae aya bisa jadi demokratisna reku anakna bisa reku bapana bisa ketika dipikahayang susu ibu mual fungsi ditinyu heula mual fungsi hasil mual fungsi anak hasil maka susu ibu mah demokratis dan praktis langsung tidak ada pakai seduh demokratisnya budak naleweh lo susu eta repe saraki loyo lo susu eta langsung kemar gampang lillah nah Yusuf adalah bapak-bapak ibu-ibu mah cuma 2 tahun Yusuf teh edan bapak-bapak tapi karena lemong kumaha ari ka budak mah mama si bapak eta ngarokok deket si Ujang teh orok keneh tuluy eta hasupna bisi kena ku penyakit kape gejala paru-paru budak dilarang ulah kudu hareupeun orok bisi kena ku penyakit kape ari kudu dilarang ari tos kudu ngejog susu indungna ari parah kinyot dari kumah gem atuh ku anakna anu sarua jeung anak kinyot untung ari kitu atuh kape deui balikan dari kamar bete la ilaha illallah sabus daratangnya tarajol deui la ilaha illallah la ilaha illallah tuh kan boga ilmu mah tarajol deui sabus deui sabus eta datang di sabuk sabus deh beres itu sabus eta datang di jumpa jum sirah beres jum sirah panon produk beres jum panon bujur ayah udah Yusuf dipikir kalar itu ayah kumakan boga ilmu mah dararatan
dikir la ilaha illallah datang. Tapi kadikir wel datang. Tapi kadikir itu sudah dapat kamari cewek kasih di tuh dia terus gitu. Kamari pakai sampai ke anu TV nya. Kata ceknya robo. Nah, ini efeknya dikir. Jadi mana guru? Tapi kudu boga ilmu pada datang tersebut. Dalam mana tuh boga ilmu modal ini? Edan kayak mikir menang 100 dan para rokok. Nah, gila. Dari mana sarut ya kali? Allah, lain dari kamari berak sekarang. Hah? Kamari berak betul? Lain ini. Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Bebek naik, baik. Oh, baik naik. Oh, naik. Oh, la ilaha illallah. Nah, kalau itu kan bodoh. Nah, yang nyolakan bodoh, yang nyolakan baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hayang nyolakan 40 kurang daripada datang di rumah 40 kurang alkah rajin mikoana. Kumaha ajengan kamari ya Allah ya karim Allah ya Rabb. Eta pupus ajengan kuat di stop nyolatan. Stop. Kunaon? Lamun eta teu di stop iraha rek kubur kenana. Itu yang menentukan. Buat di stop ujar membuka ilmu. Eta bodoh. Dikir panarotong. Nu nyolatan ogengan aya tujuan, aya menang 40 ka raja mikro. Aya kejadian RT berenang tuh biasanya kalau nih. Udah kalau kita gugur sedikit. Itu biasa. Protokol jadi pro kontrol. Yang terhormat pro kontrol, maksudnya protokol teh. Kamari disimpurin gitu, aya RT sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cenah ieu lampu. Cenah itu cenah pos. Isukan cenah pinahkeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Kadang kamaruna pikir auraan we. Kamari disimpurin belah ditu. Kiai nanya kalau kita hadiah kayak maca ayat kursi opat balikan utama. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha' wa Allah balikan deui. Allah eta manggala di kapan itu. Wa in tubdu deui ingat simpulin, boga kurang ngaji aja kok, akan bicara kita kerumah kodima maca salam nawaroh pokoknya dibaca jatuh dibaca ilmu kodima kan ama baru gue bilang teh karek ama baru beres lagi teh Alicia ken kodima teh non lila teh dan ama baru aku udah kabur dengan ajmain ke kapangi tiap pernah ajmain teh sama baru kita ajmain pakai kapal ini ajmain. Ya Allah ya Allah. Kakek kerayan mau lupa. Maksudna marek innalillahi. Ngan manehna kabur geus nyabak mi. Alhamdulillah nu ngaranna Mang Dodo teh tos maot diudah waktu anak aku diwa. Banget siapa bapak aing modal teh mah buka we cenanya. Dede saat disidangkeun. Maksudna bareng padai lali kan alhamdulillah anu kasebut. Wati kudang. Ya Allah ya Karim. Batang jamaah sadayana penting urang sadayana nu nomor kahiji teh adalah mutiara manusia teh akal nu diisi ku ilmu ngan saur Rasul wal ghadabu yusilul akla maka ari naon disebutkeun godog teh adalah nafsu batang ngahilangkeun kana akal ngajadikeun mutiara di diri manusia nafsu ngahilangkeun kana naon
karena akal anu aya di manusia. Nu nomor kadua saur Gusti Rasul nyatane wal hasanah teh wadinu nyatane agama. Oh reka bagi jomet heula kudu nama tadi keneh ngaji ari kita kita ngeusan tuh itu ngaji teh jomet heula tuluy itu tadi kalau kita jometna salah kagak ramah nyabu kita jomet dari Manila wah kalau sampai ngaji Manila aduh ya Allah ya hari malam kedua kita sasi hobi bulu awal nomor kedua teh mutiara kurang teh agama kade bu ari agama teh munggu Allah itu adalah inna dina indallahil Islam. Nyatane munggu Allah itu agama teh agama Islam. Ibu ari rukun Islam sabaraha? Hah? Rukun Islam sabaraha? Bisa tuh hafal tuh Bu. Coba jawab nih, rukun Islam sabaraha? 5. Hiji syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 5 haji. Jadi ieu teh agamana aqua. Contoh rukun Islamna urang dicekel syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji. Aya urang dieu teu munggah haji sabab urang dia terbuka haji akibat termampu dan tadi munggah haji teh cingir wae sorteun kata kau gak pas kadua aya urang dia teu puasa urang mah teu puasa sabab teu puasana karena manehna keur waktu gering sabab teu puasana manehna keur waktu jalan-jalan maksud jalan-jalan teh keur sapar towil tur nyanyawaan lesotkeun tuh jari jina tuh kacekel kene teu aqua kacekel anu katiluna zakat hartina zakat teh di mana nisab zakat wajib ngaluarkeun zakat ieu badan teu ngaluarkeun akibat teu nisab lesotkeun jajangkung kacekel kene teu aqua teu puasa teu ngaji teu puasa teu zakat aqua kacekel kene sabab ieu rukunna teh adalah ramo ieu dicekelna agama Islam berat anu ieu teh jajangkung ieu teh curug dina curug ieu mah jelema teh teu salat lesotkeun ka curugna urang teu aqua di mana bapak teu salat murah hakikatna agama murah sababnya sholat mau kata tidak bisa kata tidak mampu selagi masih bisa hidup wajib ngalaksanakeun sholat kata teu puasa akibat kurang teu nyaba menang pan teu nyaba teu puasa teu ngaji dilesotkeun ieu teu sholat murah apa ya Allah ya Karim makanya jelema teh loba kagum urusan dunia contohna batur maju mahan si eta mah ngalektor anu paling dilema euy kan ngalektor pada Kang Dadang di kiai hei kumaha teh kamu pun aya cai kamu abdi kumaha cai saha kada kiai kok masyarakat kumaha dewe kita udah sholat doh cercai kita. Ayo kade sholat hukumna wajib. Mata dina sholat akibat wajib pahesekna teh sholat. Mata cek keterangan jaga di poe kiamat bakal awal nanti dihisab sholat.
mun alus sholat maka kekarina pagawean bakal hebat maka sholat lah sholat sing alus dan ari jelema mah dengan kieu nya lamun jelema geus meunang naon kahayana sok tuwuh kana amalna contohnya zaman kapungkur jelema datang ka Syekh Malik Syekh abdi teh cenah kantos nuna duit teh gimana cenah nuna duitna teh kan ayeuna teh ku abdi teh cenah hayang kapanggih poho eta duit gimana ditunana kumaha saur Syekh Malik anjeun kedah salat tahajud di jam 12 ketika jam 4 insya Allah eta duit bakal kapanggih dok teh jelema teh ngalaksanakeun tahajud pas menang genep rakaat katempo dina sholat oh duit teh dihanapeun dus di dapur beres genep rakaat cokot we duit teh kapanggih kumaha jeung genep rakaat langsung ngolong kita hidup datang deui sungka ka Syekh Malik Syekh alhamdulillah acis teh kapenang di mana dina dus di dapur terus sholat maneh kumaha abdi teh kenging sholat tahajud genep rakaat dan terus katingali langsung tuang teh kapenang beres teh dari kayak opat tuh genep rakaat langsung berhenti tah jelema mah kitu ketika menang pare obat alhamdulillah Gusti abdi dikasihan rezeki ieu pare teh kuat seueur Gusti alhamdulillah pas rek dipoek eta pare teh kan hujan we duduran Gusti ieu langit teh nyekel eta jelema teh maka agama nganseuk rasul agama ajadikeun mutiara wal hasadu yuzilu dina ade hasud bakal hilangkeun kana agama ya benar naon cenah hasud mata kahilangkeun kana agama ibu hasud teh kamana zawali nikmatul anil ghair ngarep-ngarep nikmat ku aya di batu supaya leungit eta teh hasud mun batu bongkar ya aya teh kokoro mun batu boga mobil ya aya teh ujubur mun batu boga sekolah ya aya teh bangkrut mun batu boga motor ya aya teh tabrakan eta teh hasud ngarep-ngarep leungitna nikmat ku aya di batu ngan hasud anu jalan rawuh ku darareuteun lamun lurah jeung sekdes AS teh jeung sekdes lamun kadus jeung RT anu jalan rawuh hasud mah lamun RT jeung RW lamun camat jeung sekmat anu jalan rawuh moal urang dieu jeung urang ditu urang dieu jeung urang Jakarta moal lamun tatangga belah wetan jeung tatangga belah kulon lamun tatangga belah lebah jeung tatangga belah luhur lamun kiai kolot jeung kiai morak edan perebut kudu domba kurban teu edak aya kajadian pas kiai kolot dipikatin ka masyarakat jol teh kiai morak anyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya maot baca kiai kolot lusa kok nyamuk teh orang bae ae oh nyamuknya entok bae tempo pas masyarakat kayak bisa liwat ini liwat Indonesia pas itu karumor Indonesia ada surat teh nyamuk ayo pakai yang mereka kiai morak oh kan baik dipakai mereka pas 2 minggu kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nyamuk ayo nyamuk bisa nyamuk orang lagi kan tadi dia pak biasa mau orang yang usianya sama kurang gede susah mungkus harus kirim salawat ayo nama kiai morak ya jangan ngobrol ayo majikan teh. Naon teh apa aya? Ngabang musa. Jero. Musik urang nyambut teu dipake. Ngabang musa jero. Aya teh masalah. Euy aya teh kumaha? Adieukeun ka angan heula. Aya perlu aya teh.
wah keang kemurungan hayam munah itu mainan asup ke anak keres ini tengah kurang dan pasti jadi takeng orang yang mau lewat wow pasti ngajar tengah orang yang murah itu beres deh di ruangan segala rupa pas waktu beres main apa bisa kalau dengan anak hayam ada ketumpul kok iki hancur wae kayak aku wae kayak pas bapak kemudian kata ngaji tunggu bawa ke keluarga namanya bawa ke kami bawa ke tiba di sini teh kumaha kayak orang-orang kebadan yang kubur kena oh teh apa ya beak edan kayak orang karek mukim lompat langsung ngadu tapi kan gua punut dibaca wah mah iman hadri wah iman apa beres dua punut kalau ada kene bau pakai hayat bau pakai terus sih doa deh Allahumma bariklah banyak tuh Allahumma bariklah prima rojakna kalau ada kene kalau kita hiji kuai beak doa punut kuai dibaca bau aku belum aja lucu keluarga tinggi di tempo itu tekor tuh pasti bakal kai Assalamualaikum Waalaikumsalam yes iya butuhnya yang kai kamu itu butuh kai gue kan siapa butuhnya kai tuh kenapa mau bang mata air terpakai kehet air terpakai percaya tuh air siapa kamu dari mau teh nyamuk air panas tuh nyamuk pasti kurukun pengorok air perlakat iwak airnya siapa air kamu mau kan bayar air mah jerok adek jerok tapak genteng adek wah air diurut kan salah sebel naon lu ngaji ke jam 12 putih buru lah air kudu busuk di rumah. Oh, udah bikin pakai hayam dah. Kok, kan baik. Ini, info, aku berbau, nih. Kau dari ngadu apa yang nama? Tinggal bikin keresek. Kan jauh, lu. Gue si pikir keresek, datang di kamu mau tanah keluar. Ayo, nah, toh, ini tuh umurah. Pasti ngomong, cina kang, bau air, rasanya tuh siap, make kehet air terpakai, pusing kayak kemarin rantang liwat, aduh, kumacing akibatnya ke situ. Nah, di ayeuna para jamaah, tong daek ngubur ke Kiai Anom, caduk lah, buang iya, nggak seakan sepuh lah, akan sepuh. Tah, eta teh taman zawali nikmatanil we, ngahancurkeun kenikmatan batu tungtung nah, kiai ngora teh liwat teuran ka. Ka kiai sepuh we. Nah, udah sering gesek teh. Mulai naon? Teu jauh dararekeun teh ibu-ibu ge beda sasalaman. Kodiu tutup nempo alih di rama pagu batu. Sabalik ka imah teh. Ya caduk nang aju kapal teu lajada itu lajada 25.000. Ajadain si gawe cenah. Eta kitu tah make emas dipake ku kokoro disebutlah jada. Pas nu beunghar make duble disebut emas. Oh, udah percaya sih eta mau make emas. Percaya sih eta. Kumaha kokoro mau make emas ya, cadu. Duble ini malah kumaha. Daripada hasud kudu bersatu. Kolot jeung murah bersatu. Kiai kolot, kiai ora bersatu, masyarakat jeung kiai bersatu, masyarakat jeung masyarakat bersatu, adanya persatuan dan kesatuan, insya Allah akan pesat kemajuan. Ibarat sapu nyere, mun hiji-hiji mababari dipotongkeun, lamun dibeungkeun ka hese dipotongkeun. Sapu nyere geus dibeungkeun make ngabersihan runtah, tapi lamun sapu nyere teu dibeungkeun manehna akan jadi runtah. Mata kun kaliyadain wala takun kudu ayah anjeun seperti leungeun dua. Tinggal leungeun dua bersatu. Lamun leungeun kecah teu ya uleun mana Bu?
Katuh, leungeun katuh ada digorok ku leungeun mana Bu? Kenca. Lamun leungeun katuh aya borok di ubaran ku leungeun kenca. Leungeun kenca ateul di ubaran ku leungeun katuh. Tinggal leungeun dina salat. Allahu Akbar. Eta kenca ditinihan ku katuh teu pernah kieu goblok kajero karap teh. Ih, icing. Ditinihan berat teh kieu. Ateul. Katuh ateul borok ubaran ari korek leungeun ambu babat katuh tanur leungeun ambu katuh ngarit leungeun ambu tuh ladang tanur 50.000 ladang moyos 25.000 ladang ngoret 55.000 jadi 150.000 di utang ladang katuh dibelikeun ka ali mana make Bu dibelikeun kana jam tangan mana make Bu pernah dekat tuh ngadar ka kenca goblok jeung menang aing capek sia beuneureun henteu kumaha dekat tuh he kenca eta ali menang dewek leunceuh mantap pake sok maneh eta jam tangan menang dewek hebat pake sok maneh ngan syarat kenca naon gimana lihat teh modal ulah mamawa dewek sia keur modal mah si kenca we karek modal mah nanu bayar nanu gratis ngenaon pan di kota mah bayar modal sok mau duit ke Jakarta 10.000 baik beak pakai modal sekali modal 2.000 pasti beres 10.000 pemulangan apa modal duit berapa bang modalnya 2.000 ini uangnya berapa 10.000 bang nggak ada kembaliannya ya udah modal lagi modal jadi pemulangan modal itu ya itu 10.000 kok kayak kata beak dipakai modal tah modal mah ukat tubuh pas gawe mah modal mah ngobehana ku kenca gawe mah buka tuh sakali deui tingali leungeun lamun ieu tepat lamun kenca dihareup katuh dipengker tuh aya ulah anu tepat kieu aya tuh Bu lamun aya jurig da jurig mah kieu tepat tah maka pun kalian kudu aya ajeun seperti leungeun tingali kedua satuan leungeun ulah siring hasudan, ulah siring bencian, ulah siring baudan. Sabab hasud teh yujilu dina, hasud teh yusidul iman. Ngahilangkeun agama, ngaruksakan iman, hasud teh yaqulul hasanati mata kadangan kana kagorengan. Mata ulah hasud. Wala takun kal udunai ulah aya euy anjeun seperti ceuli dua. Ceuli dua mah tong boroding bersatu, tong boroding siring tulungan pernah teh ceuli kenca papanggih di ceuli katuhu. Hah? Tuh, kita butuh kalumpak tuh. Tuh, kalau kalumpak, nu kenca conge pernah tuh katuh nyocokan. Henteu, atuh kenca teu pernah katuh naon? Nyocokan. Matak cekolot di mana jelema bergedong, sabab si eta mah gede hulu. Matak kunaon ieu ceuli jeung ceuli tidak bersatu, kahalangan ku sirah. Kok we cek bahasa Inggrisna dasar si eta gede angkurak. Bahasa Inggrisna teh angkurak. Akibat naon kurang bersatu kata saur Gusti Rasul wal hasadu yuzilu dina daripada ada naon hasud ngahilangkeun agama daripada hasud kita bersatu adanya persatuan dan kesatuan insyaallah akan pesat kemajuan nu katiluna nyatane mata ngajarikeun mutiara ka diri manusia teh wal hayau nyatane era ngan wa tompu yuzilul hayat melaan ka era melaan ka hayat leugit ka era ya nomor katilu teh mutiara nu diurak teh ka era wa tompu yuzilul hayat ku sabab melaan ka hayangan melaan ka hayat leugit ka era jadi utama mah nyatane leungit ka era ari tomak teh tokna molongo mimna molongo aina calangap jadi di mana jelema tak tomak teh nyatane calangap teu berantakan jelema tomak nya Bu aya era aya ngerakeun ari ngerakeun mah urang Bumi Sari di ka Jakarta pas di Jakarta teh ngisi pas erek asup kana WC kuman meurna di diri empang ngisi dirinya aung saleunyeur asup ka Jakarta dina WC bari diu
nya kumaha nyaduk deui kumaha nyaduk hese nyaduk ku sabab bodoh teu nyaho eta mah ngerakun lah anane kaos kaki jadi beuteuh nyaduk ka kaos kaki bocor ari kaos kaki urang kampung di mana-mana ge indung sukunaha bocor ai geus dikiokeun teh caduk dina kaos kaki ngahuleun we memang teh kieu samping dipake terojol satpam siapa di dalam saya cepatin dong saya mau buang air besar bari dikio-kio ka mana cenah miceun tai ieu teh diputer-puter itu sila kempes lu tai nak pasti tempo di luhur muter we caduk teh corona dina liang naon dina liang kaos kaki pas kaluar satpam asup pas satpam asup tangah kaluhur setengah jam nya kumaha nyadukna di jelema edan buat muter caduk setengah jam mikiran nyaduk corona tanu horo ngerakeun asup teh kaluar da kaluar na da make samping pemeureun ka konter edan teh ai di Jakarta HP ngumpul roda samping teh diangker jeung kaluhur balik deui di Jakarta macam we boneka ngumpul samping teh diangker nampo di kana baju gamis hari di kota macam we baju teh gamis ngumpul jauh saya ke toko emas kaca kuning kaca yo di luhur hari di Jakarta macam we kayu kumpul dia nak luhur kayu kaca tempok kaca sakuring na di toko emas kayu nya we lumpur bukan kayu penan ya Allah tidak kain tak sabah mah eta mangerakeun kitu mah kudu urang mah boga rasa kaera sing isi ku Gusti Allah tenapan goreng sing isi ku Gusti Allah ngangkat teh kaisian eta teh bisa wa tamu yuzilul haya bahasa tompu didinya mah kahayang ari kahayang bisa ngeuweuhkeun ka era ku sabab jelema hayang payu ku sabab jelema hayang masuk lobanya mubalik anu najongan dus hayang payu teh kubra kana buliti hayang payu pak eueuh kae hayang payu deui aing mah cenah si geleger cenah oh anjir eta ngaranna tapi ka uing-uing di mah teh di Haji Jati dengan budah laut pada dewek deket laut mah sebutkeun budah laut aing ya Allah ya tarik nomor ka-4 nah nyatane naon anu disebutkeun mutiara teh wasolihu wal amalus solihu nyatane amal soleh ngan eta amal soleh sok leungit sa Rasul wal ghibatu tuzilu amalas solihah gibah matak ngahilangkeun kana amal soleh dina ieu naosin kuring nyatane mutiara nu aya di diri manusia adalah 4 hiji akal 2 agama 3 kaera 4 adalah amal soleh nu 4 isahalang akal ku nafsu agama ku hasud kaera hilangna ku kahayang amal soleh hilangna ku gibah daripada ureyan dari kholaqtu Muhammadan awalan minuri wajhi kirang sareng langkung hapunten anu kasuhun wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.